Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamari karek nerangkeun masalah cai ketika kakeunaan ku najis. Lamun cai saeutik otomatis jadi mutanajis, najan teu robah sifatna. Lamun cai gede mah tetap suci wae, terjadi mutanajis kecuali lamun terjadi perubahan sifat kusabab asupna eta najis. Ayeuna lamun aya cai rek cai saeutik rek cai loba ayeuna atak dijadikeun bahasan akhir. Lamun aya cai rek saeutik atau loba ukuranana, hague kaasupan ku benda suci lain benda najis ayeuna. Kaasupan ku benda suci. Lamun aya cai rek saeutik atau loba kaasupan ku benda suci. Ieu masalahna ayeuna. Kunaon rek ngobrolkeun ngeunaan cai anu kaasupan atau sengaja gitu. Sengaja diasupan benda suci. Nah, ieu urang bagi heula benda suci na teh. Urang bagi heula nya benda suci anu asup kana cai. Aya anu teu meunang henteu eta cai teh mesti berbarengan jeung eta benda. Aya benda suci anu asup kana cai teh si cai teu meunang henteu mesti kudu berbarengan jeung eta benda, tidak bisa pisah. Seperti benda-benda anu aya di tempat liwatna cai, pas lamun di wahangan bercampur jeung taneuh anu aya di tempat liwatna atau di selokan. Atau eta benda teh berada di tempatna eta si cai, lain di tempat lewatna. Seperti lamun dina kulah nu di tembok, anu teu di tembok misalna mun zaman baheula. Dina sisi-sisina teh aya lukut atau mungkin sarua aya taneuh. Atau bahkan lamun di sumber air panas mah batu anu aya di sekitar cai teh batu-batu belerang, batu warirang. Sehingga tercampurlah cai jeung eta belerang, tapi teu bisa dipisahkeun da memang eta benda teh ayana di tempat cicing eta si cai. Atau kita ambil lagi contoh eta benda suci teh karena berada di sekitar cai, sulit ngaraksana. Seperti daun-daun tatangkalan anu marurag kana eta cai, da cicingna eta tatangkalan di sekitar area wadah eta cai. Contoh lamun di kulah misalnya deket kulah teh tangkal jambu, tangkal terus daunna teh marurag. Daun teh secara hukum asal benda suci, daunan. Nah, ieu si cai teu bisa terhindar. Eta cai teu bisa terhindar tina eta benda. Tah, engke istilah fikihna disebut benda suci na teh anu la yustagna anhu. Teu bisa dihindari ku cai. Jadi mesti eta cai teh bersentuhan jeung eta benda. Hiji tah benda suci na, ke sabab beda hukumna. Jadi aya benda suci anu asup kana cai bari teu bisa henteu gitu. Si cai teu meunang henteu mesti kudu bersentuhan jeung eta benda. Nyata nu kaasup benda-benda anu teu meunang henteu cai mesti bersentuhan wae jeung manehanana mah lamun make istilah fikih disebutna la yustagna anhu. Nyata contohna teh benda-benda suci anu aya di tempat lewatna cai atau anu aya di tempat
di tempat keberadaan eta cai, atau daun-daun tina tatangkalan nu tumbuh di sekitar eta cai, atau bahkan tumbuhan anu tumbuhna dina cai. Kalau mun baheula kembang tarate nu nyaho maneh mah baheula. Tarate kan tumbuh di cai atau ayeuna mah lin tarate nu paling biasa katanya mah kayambang. Eta mah la yustagna anhu disebut atau eceng gondok. Itu sama. Nah, hiji tah benda suci teh anu cai teu meunang henteu mesti bersentuhan. Nah hese mah nya kudu ayoh wae disingkir-singkir eta disebutna masyaqqatul ihtiraj, sulit menjaganya. Jadi pikih henteu nepi ka meredih lamun aya tatangkalan teh mah kudu di naon sebutna di tanean henteu teh kitu biarin aja. Kalau memang jatuh dengan sendiri atau bubuahan baheula gitu zaman bae ditu pan kadang-kadang lamun keur usum jambu air jambuna ke marurag kana kulah teh. Tapi kan terkadang ke bau jambu atau bau daun jambu. Nah, eta kaasupna si benda suci anu asup ka eta cai teh la yastagni anhu. Nah, aya deui benda suci teh anu yastagni anhu. Artina henteu mesti lamun aya cai aya benda eta henteu. Memang aya eta benda dina eta cai teh sengaja diasupkeun. Benda-benda ti luar diasupkeun kana cai. Seperti gula diasupkeun kana cai. Atau aya jelema erek nyieun godogan akar-akar atau daun-daun sesuatu diasupkeun kana cai. Atau mun zaman ayeuna aya jelema erek ngabutuhkeun percepatan membersihkan pakaian, deterjen dimasukkeun ke cai. Nah, eta benda suci anu dianggapna yastagni anhu. Atau dimajhulkeun yustagna anhu, enggak apa-apa nanti juga ngerti. Kumaha ya perbedaan masalahna kieu. Urang anu paneurih anu deukeut bieu. Lamun aya cai kacampuran ku benda suci anu yustagna anhu. Urang coko contoh we. Bubuk kopi atau gula, teh, bubuk deterjen, daun-daun anu rek dijieun bahan godogan dan lain-lain anu sengaja dimasukkeun ke air. Nah, lamun aya cai anu bercampur jeung benda suci kawas kitu. Bari geus teu bisa dipisahkeun deui mana caina mana eta bendana. Artina memang geus larut bahasana, geus ngahiji. Eta benda teh geus ngahiji jeung eta cai. Geus bisa dipisahkeun mana eta bendana, mana eta caina. Cirina geus ngahiji teh nepika terjadi perubahan nama. Eta cai teh geus teu disebut ma'u lamun ku bahasa Arab mun ditanya mahada. Naon ieu? Hada ma'un tah teu bisa dijawab kitu. Robah ngaran. Seperti lamun cai herang ditambahan ku bubuk kopi engke bahasa Arabna geus robah jadi qahwah. Qahwatun teh minuman serbuk kopi. Da ari biji kopi mah bahasa Arabna bun. Ada lain qahwah. Bahasa Arabna bun. Cai bahasa Arabna maun. Ketika cai dicampuran ku serbuk kopi, nepika timbul ngaran baru qahwah. Nah, timbul ngaran baru sehingga teu bisa disebut cai ya urang sok nyebut cai kopi ya bari anu ieu mah jarang enak gitu. Cai kopi ya. Timbul nama baru. Ku sebab percampuran eta benda kana eta cai. Maka eta si cai statusna suci ngan teu bisa nyucikeun kana saja. Jadi lamun aya cai
anu tercampur jeung benda suci anu yustagna anhu, bari terjadi perubahan anu banget sehingga ngajadikeun leungitna nama, maka status eta cai suci tapi teu bisa nyucikeun. Anu paling banyak terjadi contohna ayeuna air teh, air kopi kayak gini, kemudian air larutan deterjen. Eta geus teu bisa disebut cai, anger we cai sabun paling ini. Tawa cai urut godogan, urang ngagodog lalap. Terjadi perubahan sifat. Berarti aya anu larut tina eta lalap kana eta cai, sehingga tetap teu bisa disebut cai wungkul. Naon ieu cai? Cai na kieu nya, tilas ngagodog anger. Cai panggodogan. Tah mangka wayahna eta statusna cai teh suci keneh ngan teu bisa dipake susuci. Bahkan sanajan misalnya sanajan eta benda suci teh anu secara dohirna bisa kena dipisahkeun ka saun urang ninyu naon daun teh. Betul secara dohir mah si daunna mah katingali terpisah. Ngan pada tina eta daun aya sesuatu zat anu tercampur jeung eta cai anu ngakibatkeun eta cai robah ngaran. Dalam bahasa Arabna lamun cai anu geus make nu kitu syah. Boga ngaran anyar. Syayun, anu nulisna teh pake ya, anu pake ha. Syah. Air teh. Da biasa sebut cai kok. Naon eta cai? Nu nya kitu, nya cai teh. Naon ngabudah? Cai, nya ngabudah, cai sabun. Kan gitu. Maka statusna suci. Artinya suci teh lamun bersentuhan kana badan atau pakaian teu naon. Lamun tadi kumbah we gitu ka bawah salat teu naon da benda suci ngan lamun dipake nyucikeun kanu sejen teu bisa. Mungkin lamun dina istilah kitab fikih nu sejen mah kada disebutna tohir, goer, mutahhir. Suci tapi geus teu bisa nyucikeun kanu sejen. Jadi lamun cai bercampur jeung benda suci anu yustagna anhu, lamun cai bercampur jeung benda suci anu yustagna anhu bari mukhalid, istilah fikih mukhalid geus teu bisa dipisahkeun deui mana caina mana eta bendana lamun geus asup. Maka ketika terjadi perubahan anu ngakibatkeun jadi leungit ngaran gitu, maka status eta cai suci ngan teu bisa nyucikeun. Ayeuna kumaha lamun campurna eta cai teh jeung benda suci anu bisa dipisahkeun jeung caina. Jadi bisa katingali eta bendana eta caina. Kuas cai ngahiji jeung minyak dina sawadah. Da cai mah moal bisa ngahiji najan disawadahkeun ge jeung minyak. Maka minyak jeung cai eta lain tercampur sanajan sawadah. Tangke istilah fikihna disebut tohir mujawir. Benda suci anu bertetangga. Lamun nu tadi mah tohir mukhalid. Benda suci anu ngahiji jeung cai geus bisa dipisahkeun. Lamun benda suci anu bisa dipisahkeun tina caina, mun diangkatna bisa diangkat. Engke disebutna tohir mujawir. Kawas cai jeung minyak atawa cai tadi dohirna model jeung daun teh jigana jiga mujawir pan. Nya. Nah, engke bedana daun teh mah tadi teh aya ngakibatkeun perubahan nama. Ayo lamun terjadi aya cai dina hiji wadah ngahiji jeung benda suci anu mujawir anu bertetangga tidak bisa bercampur. Kawas cai jeung minyak atawa cai jeung nya
bieu teh nya kai gitu aya kai dina eta cai sehingga kayak bisa dilaan kai atawa benda suci nama mukholid ngan pedah layu stagna anhu nu tadi teh cai ngahiji jeung taneuh anu kalewatan ku manehanana waktu ngalewatna nyeret eta taneuh kawa ngahiji jeung warirang nu jadi bau warirang cai teh atawa terjadina perubahan teh hanya sedikit sehingga henteu ngajadikeun ganti ngaran tetap disebut cai. Cai kacampuran ku gula tapi tidak banyak nyemplung. Sehingga aya sedikit perubahan ngan teu ngakibatkeun leungit ngaran cai. Asar ada kieu-kieu. Tadi murah jeung gula kadinya. Pati buru-buru. Nah, termasuk lamun tadi teh aya cai bercampur jeung eta cai bercampur jeung dangdaunan bisa dipisahkan antara cai jeung dangdaunanana. Nah, ketika diambil eta si dangdaunan dicokot. Ngaran cai henteu jadi leungit. Hanya sedikit terjadi perubahan teu nepi ka jadi ganti ngaran. Tah mangka cai anu kawas kitu hukumna tetep suci nyucikeun. Mun cai ngahiji jeung minyak tetep cai nama suci nyucikeun. Cai anu bercampur jeung leutak misalna pas mun urang da urang loba mineng aprok yang contohna cai wahangan ketika terjadi musim hujan teh ditu ti dieu da mah ngaliwatan taneuh nepi ka jadi warnana teh robah sanajan nepi ka warna robah tapi da cai tidak bisa menghindar tina eta taneuh da aya di tempat liwatna mangka tetap si cai eta suci nyucikeun. Atau cai anu bercampur jeung mujawir teh yang kayu itu nya. Tapi teu aya sesuatu tina eta kayu anu tercampur jeung cai anu ngakibatkeun leungit ngaran. Maka tetap si cai eta statusna suci nyucikeun. Tapi lamun ngakibatkeun leungit ngaran mah jangan. Os tadi teh sanajan model tadi daun teh lamun daunna teh mah bisa dipisahkeun atau lamun daunan anu rek dijadikeun ramuan ketika digodog. Benar kan si etana bakal bisa dipisahkeun disaring ya cai ya daun tapi terjadi perubahan ngaran eta teh netelakeun bahwa tina eta benda geus aya nu larut zat anu geus tidak dipisahkeun jeung eta cai. Sehingga efekna teh ngajadikeun robah ngaran tak ada. Eta mah statusna suci ngan teu bisa nyucikeun. Jadi sing hati-hati urang. Eta permasalahan lamun cai kaasupan ku benda-benda suci. Jadi dipisah heula tadinya. Lamun cai kaasupan ku benda najis mah kamari statusna. Lamun kaasupan ku benda suci mah ayeuna. Jadi henteu ditingali loba jeung saeutikna. Sabab statusna mah suci ngan aya anu anger bisa nyucikeun aya anu suci tapi teu bisa nyucikeun jadi ngurangan derajat. Terus paling orang pertanyaan kieu lamun cai nu kitu ngahiji jeung cai anu nyucikeun kumaha? Maos urang boga cai enteh. Enteh sateko dihijikeun kana naon? Kana ember misalnya. Tah apakah si cai nuna ember eta jadi turun derajat atau henteu ya tadi teh lamun ku ayana dicampuran cai eta jadi terjadi perubahan sifat mangka suci teu nyucikeun. Tapi lamun justru kalindih mah si cai ente eta diasupkeunna kana wadah badak nepeka pengaruh deui netral saja ya normal deui. Atuh perbandinganna mah cacak cai mutan najis wae mah. Cuma cai mutarajim ukurannya harus mencapai ke 2 kula. Kalau ingin suci lagi, ari ieu mah nu penting teu ngajadikeun perubahan sifat. Tinggal we dina masalah cai teh hiji deui.
nyaeta cai anu urut susuci. Cai anu urut susuci. Urut susuci teh urut micen hadas jeung urut micen najis. Eta istilah fikihna disebut mustakmal. Cai urut. Aya status mustakmal suci teu bisa nyucikeun. Aya nu disebut mustakmal nyaeta cai anu geus ngalewatan anggah hota. Nah, lamun ngumah beungeut teh mah ketika dina beungeut keneh mah can disebut mustakmal. Nyarelek aya we nu muragna. Tah eta nu maruragna eta sesa disebutna. Eta nu mustakmal teh nu marurag. Mun urang ngumah leungeun misalna, nyiuk sanaon lah misalna sa cangkir pake ngumah leungeun. Ketika nu aradakna leungeunna mah eta lain mustakmal na leungeunna keneh. Maju tah nu muragna eta lah disebut mustakmal. Tangke lamun nu geus anggeus berarti ieu geus kakumah leungeun tah kakarek nu ieuna oge eta mah statusna mustakmal geus anggeus. Mustakmal. Ontong mustamal pakai ain ya tina amila ya'malu. Istamala make jadi mustamal anu dipake anu geus dipake. Kade nu disebut mustamal teh eta patokanna cai anu urut ngaleungitkeun hadas berarti urut wudu tah kamari anu wajib teh wudu teh urut ngumah beungeut balikan ka hiji mustamal. Urut ngumah dua leungeun, urut ngusap sebagian sirah jeung urut ngumah suku mun dina wudu teh eta nu mustamal. Tuluy ke meureunnan masuk ka hareup deui urut adus anu urut gebrusan wajib eta mustamal. Terus aya dina micen najis nu urut micen najis. Angke bakal kasamper deui ngan inget we statusna cai mustamal eta suci teu bisa nyucikeun. Suci teu bisa nyucikeun. Kumaha ai cai mustakmal bakal bisa naik derajat jadi suci nyucikeun bisa lamun nepi kana 2 kulah ke atas. Mun rajin mah digunukeun pek bae. Atau eta cai mustakmal hijikeun kana cai nyucikeun anu nyampe 2 kulah ya suci deui kuat deui. Arti mah kade. Jadi cai mustakmal anu kurang tina 2 kulah nya statusna masih keneh teu bisa nyucikeun. Sucina mah suci. Artinya moal bisa dipake susuci, moal bisa dipake micen hadas, moal bisa dipake micen najis. Lamun mencapai kan ukuran loba, jadi kembali deui kakuatanna kana asal nyaeta nyucikeun. Kumaha lamun lain dipake taharoh micen hadas jeung taharoh micen najis nya misalna dikonsumsi atuh mangga cai mustakmal atau dipakena karena pagawean sunat. Misalna cai mustakmal nu urang dipake ka kemu ku batur, ka kemu pake ngumah dua telapak tangan teh pake ngusap ceuli ya enggak apa-apa kalau dipake untuk pekerjaan sunat. Nah, lamun dipake keur taharah wajib eta teu jadi taharahna. Lamun ku cai anu mustakmal dangke di hareup. Bakal kasamper deui ieu teh dina syarat wudu di hareup wal ma'ut tahuru tadinya aya. Engke bakal kasamper deui. Ngan ieu mah supaya ngababadak we ketika keur ngobrolkeun cai tak kurang leuwih kawas kitu. Ngan ke supaya lebih nambahan paham nanti kita bikin tabel cai mengikuti karena prosedur di nama takrib. Jadi engke bakal leuwih geunah ningalina bikin keneng ke tabel. Sementara kita cukupkan nanti masuk ke pasal taharah micen hadas gede. Taharah micen hadas gede pan kakarek kaliwatan taharah micen hadas leutik nya enta wudu. Angke taharah micen hadas gede. Naon wae nu kaasup hadas gede angke di hareup pasal pertama mujibatul ghusl. Pan ai guslu teh
toharoh tina hadas gede. Berarti nu disebut mujibatul ghusli teh eta hakikat hadas gede. Naon disebut hadas gede teh perkara nu ngawajibkeun kana adus. Naon wae nya pas kakak masuk di depan paslun mujibatul ghusli sittah. Allah alam bisawab.